Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Kaila Fatma Rukmana, kelas 10-8 nomor 22. Di dia Abdi membacakan diantara agitator. Bangkit urang ulah cicing deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kabagjaan kasadaya dulur-dulur nu aya di dieu ayeuna. Dulur sadaya, naha urang dek cicing wae ningali kaayaan nu teu adil. Naha urang bet pasrah lamun loba batur nu susah. Nu teu ngandung pendidikan, nu teu boga penghasilan. Taya deui ayeuna waktuna urang bangkit. Urang kudu gerak ulah ukur nyarita, tapi kumaha carana ngarobah kakayaan. Kuring ngantung di dieu lain pikeun ngadongeng. Kuring ngantung di dieu pikeun ngajeg, pikeun nyuruhan. Urang kudu jadi generasi nu wani. Wani nyebut bener teh bener, salah teh salah. Mun hayang parobahan, urang sorangan nu kudu mimiti robah. Hayu urang barang-barang ngamiti tinu leutik. Mantuan batur, jujur dina kahirupan, turut bahagia dina hal-hal nu positif. Dulur sadayana ulah ngadogan batur pikeun nyei parobahan. Urang sorangan nu kudu jadi parobahan eta. Urang teh cahaya mun urang pahayeuk-hayeuk jeung silih rojang. Insyaallah kaayaan bakal robah jadi leuwih hade. Hidup kejujuran, hidup kebenaran, hidup rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah